Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Carita Jawara di Guha Maung karangan Keleksa. Namun satacana mang ngawitan bedarkeun ieu carita di kawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ieu carita janten panghibur kalbu pangbeberah manah oge tiasa dijantenkeun pieunteuneun banyak. Nu sakira sae mangga atuh turutan cenah awon singkahan kitu nya. Atur nuhun loh kumarupi perhatosanana bilih aya nami nu kasabi tempat pademukan nu kaguar asma anu kasebat-sebat dina ujaring ieu carita ulah kirang-kirang hampura nalungu tempat pademukan anu kaguras kagaris ulah kirang hapunten nya ieu mah karangan samata-mata teu aya sangkut paut sareng para kaundang sadaya. Sumangga para wargi urang piserikeun perhatian urang bagian munggaran dina carita Jawara di Guha Maung. Hiji patempatan di daerah pagunungan pernah nateh di lamping Gunung Pugur bahengetan metak betah. Naon sababna lantaran unggal isu tesok dimandian ku cahaya mata poe anu bengras. Patempatanana resik jeung bersih, matak sehat kana awak jeung matak tentrem kana pikiran. Naon sababna sabab kiduleun eta kampung teh aya leuweung meninggal dingding. Kalereun palataran anu lempar jeung lega tegal patepung jeung pasawahan. Ari kuloneunana Gunung Pugur anu ngajeur gede jeung luhur. Malah diponcelotna gunung teh gunung teu aya tatangkalan lantaran batu cadas anu teuas pisan. Paranti moyan sakadang maung belang dina mangsa saryak layung. Di lembur Kalangsang, lembur badag gede tur gegek pangesina.
hayatna maju jeung sarenang lantaran loba hasil tatanen keur nyumponan pangabutuh hirupna sapopoe. Sagarupaning kaperluan bisa katutup ku hasil tatanen dijual ka daerah sejen anu butuheun. Ngan hanya kaundang naon hanjakalna di lembur eta teh aya hiji paguron silat nu teu luyu jeung tujuan masyarakat, teu akur jeung tujuan balarea, malahan mah jadi bahan pamikiran berang jeung peuting. Pikeun para pangurus lembur eta paguron teh katelahna kabawa ku ngaran daerah nyatana paguron Kalangsawung anu dipimpin langsung ku jejawara kahot yang ku badang budi amprotan mata kugah pantal kulit nu katelah Kijuana awakna gede luhur bambang jeung wawang keretan beungeut memang bejeuna ngan jauh aya disebut kasepah. Wah rudi lamun disebut rada bosongot teh. Kijuana pati boga ilmu panemu jampe pamake bulan seutik jumlahna. Di wewengkon eta mah eueuh bandinganana. Malahan mah ngaranna oge geus kakunang-kunang kasohor ka unggal wewengkon, kawentar ka unggal tempat, loba nu geus nyaho kana kagagahan jeung kasaktian Kijuana pati. Sok sanajan can nyaho kana buktina, eta jawara teh boga anak 3. Kahiji Kancanawati ngaranna teh anu kasebut Cikal, kadua Murkana anu panengah, katiluna anu bungsu nu katelah Wirosada. Anak-anakna anu 3 geus dilatih ti lelemut, geus diatik ti leutik ti warah ti bubudak kana ilmu perelmuan nu aya patula patalina jeung kagagahan, kadugalan, katut kawedukan. Atuh teu mata keran lamun beuki kuat we eta paguron katelah paguron Kalangsawung teh. Sabab anak anu 3 sasat jadi tulang tonggong eta paguron. Jadi kareueus murid-murid Kijuana pati sarta dipikagi verifikasieun ku musuh-musuhna. Kocapning ieu carita dina hiji mangsa. Kabeneran harita teh isuk-isuk keur meujeuhna haneut moyan. Manuk-manuk resep di sarada angin leutik kahiliwir nebak kana dangdaungan. Sing aroyag ting arulang jiga nu ngagupayan. Kijuana pati lulumpangan di buruan bari ngagandongkeun leungeun. Nempoan kaayaan poe eta anu karasa leuwih bengras batan biasana. Bagai kemenang awakain. Boya mangrupa hiji poe nu ngandung sejarah. Siapa mimiti ngadeg paguron teh poe pero mo ayeuna we. Tapi aya nu can laksana. Aing can hasil ngawasai daerah sabuduna. Ceuk Kijuana pati ngaceuwih ngomong sorangan berjeng terus ngaraneg. Paripanon melong kalawan pakarangan nu dipager jangkung sarta pantona bodong pisan jeung ngomong. Unggal waktu sok dijaga ku 2 gulang-gulang bisi aya nanaon meureun. Harita ge kitu nu ngajaga panto tetep siaga burang jeung peuting. Kawan tu sok aya jalma luar anu ngahajanyeun kaributan. Lain sakali atawa 2 kali aya bentrokan antara urang lembur jeung anak buahna Kijuana pati. Harita teh anak buah Kijuana pati keur meujeuhna jempling naon sababna lantaran
candaratang biasa we ti panyabaan jika nama keur aya di perjalanan keneh beureum sabab ayeuna masuk ngaranjah lembur nu jauh tara wani ngaganggu kanu deukeut kumaha pagaweanana naon pacabakanana ari pagaweanana eueuh deui lian ti babadog rarampong anu leutik di paling anu gede di garong eueuh nu kalarung nganya kitu ku urang lembur eta mah tara kanyawan jeung tara aya nu nyangka garong deui da puguh pisan api-apina teu batak nurigakeun kijuana pati teh kanyawan ku urang dinyamah bandar kulit nguning nu sok dijualan kadayeuh tapi anu sanyana mah ngan keur kedok hungkul we sangkan pagawean nu sanyana teu katara teuing daeta ge ari dina tingkah laku mah kacida katangarna pokona mah kejuana kungsi ngadatangan kepala kampung rek ngajaba kakawasaan sarta hayang kumawasa dia lembur tapi can hasil bae ari sabab aya anu ngahalanganana hiji tangtungan jajaka nu elmuna memang rada eusian nya ieu pisan anu keur dipikiran ku maranehna dipake haredan bayung yang berang jeung peuting. Buru-buraksana juga anak kudu ngaheurakeun modaran Suwardi sama memigawe anu sejen-sejen rasakeun Suwardi lamun sumurkana dengan semodaranana ya aing bari nyambut gawa sia cek juana pati ujug-ujug ngomong kitu weh lantaran kapangaruhan kulamunan anu keur nyipta-nyipta lamun ceuk bae kumawasa di eta daerah tangtu bakal luwih haluasa ngajalankeun kalakuanana sarta jalma selembur bakal talu ka manehna kabeh ayeuna ge memang sarieun jeung dayan wani ngalawan ngan teu kasebut talu da teu bisa diparentah sakahayang sarta cangka keupul sagala rupana barang keur ngalamun ketubrai teh panto hareup muka dua jalma nu keur ngajaga rikat sorong-sorong masang bedog jeung jamparing bisi aya musuh anu asup cenah tapi barang geblus aya nu asup nu ngajaga unggeuk hormat pisan sabab nu datang teh dua tangtungan jajaka dituturkeun ku anak buahna anu ngabing loba pisan kabehna aya teu aya nu rengo anu ngaganong aya nu mangur aya oge nu ngajingjing eta dua jajaka teh alian Iwal Timur Kana jeung adina nu ketelah wirosada biasa we tas mimpin anak buahna usaha kanu angga ngadon babadog jeung rarampong ari datangna ka paguron teh jiga-jiga nu tas ngagarong kahiji datangna beurang kadua kabe oge garinding jeung pantes kakiluana geus aya beja ti anggalna yen anak buah Kejuanapati rek yang kulit cenah ka kota atuh dina mangsa daratang deui teh bari jeung barang bawa disangkana kurang lembur mah tas balanda we sabadana ngajual kulit munding teh.
harita Kejuanapati seri leutik ngarasa reueus nempo anakna nu dua geus bisa usaha sarta geus bisa mimpin anak buahna nu sakitu lobana moal kurang teu 40. Sedangkeun Murkana kasebut jajaka keneh umurna can jejeg 20 tahun. Komo Wirusada mah da bungsuna harita teh kakara 17 tahun. Sedangkeun Kang Carawati alias si Cikal kira-kira umur 33 tahun atawa 23. Kitu keayaan anak-anak Kejuanapati. Bangayang kubahasia Ceuk Kejuanapati ngabagiakeun ka anak jeung ka baladna. Nu dibagiakeun ukur nyarenge seri berjeng unggul geblus kabeh asup ka wabangunan anu kacida legana sarta gede di ongko. Kahanapna aya rohangan Lusiah jeung loba liang-liang anu berasna kasih lembur. Maksudna mah pikeun kabur lamun seug aya bahaya. Nu nyaho kana eta ngan Kejuanapati we katut anak-anakna nu tiluan. Nu sejen mah teu nyaho sasat dirusiahkeun bisi anak buahna aya anu hianat atawa teu paguh nyekal palaturan. Harita Kejuanapati teu marere deui ka anak buahna nu tos usaha. Kalaka terus lumpangan sisi kulah deket palataran paranti latihan silat. Didinya aya tangkal Ki hujan leutik keneh, tapi geus nglupuk daunna mah etuning matak genah jeung iuh. Di handapna aya bangku panjang paranti nariis atawa reureuh anu tas latihan. Di kulah ti gudeg lauk emas. Di tengah kulah aya gunukan batu anu kacida lobana. Batu segede-gede hulu munding sok diguanakeun kereung ngalatih awak unggal isuk. Dialung-alungkeun takula terus dicokotan deui. Harita ge Kejuanapati tiuk da bangku terus nanggeui gado bari jeung panon melong kana kulah. Ari suku ditumpangkeun kana suku kenca. Pikiran anak layang kanu jauh. Ngararancang pilampaheun keur ngawasa eta lembur. Sabab banyak keukeuh hayang nyieun nagara leutik di eta wewengkon. Sangkan leuwih bebas cenah ngajalankeun sagala rupa kahayangna. Urang lembur kabeh kudu taluk ka manehna sarta kudu ngaula meunang diparentah sakahayangna. Kitu rencana na Kejuanapati. Sabab eta tempat kacida jauhna jeung anu sejen. Teu aya hubungan deket-deket jeung lembur sejen. Kejuanapati sabot keur ngahulung kitu kuruyung anakna anu dua kakara datang teh usaha nyampeurkeun. Geek dadariuk deukeut bapana. Murkana belah katuhu Wirusada belah kenca. Buanana biar marah main nandakeun manggih ka bunga. Ngan edas kesang masih keneh nyorok masihan awak baju ge baraseuh keneh kus kesang. Kumaha usaha teh? Bada? Kumaha ieu? Tidak berturut bahwa ditindak loba dengar duit jeung bandana loba pisan. Aina oge hasilna mucak ieu. Cukup keur bakal sabulan udah Pak. Cek Murkana tegas pisan bangun anu reueus. Lantaran tugasna beres kalawan lancar. Bisa balik beri jeung mawah harta banda nu lain saeutik jumlahna. Teu inget ka batur nu aya keur sedih kingkin bingung da puguh bandana digarong. Bangja lamun kitu bae mun. Beugi tenang hirup teh. Tapi euy. Baba teh can tatangnya hate. Can sugamanya pikiran. Sababna Pak. Ha? Sababna. Sabab bapa teh ngadengekeun beja anu kurang ade. Ngeunaan hiji mangkluk tangtungan jajakan nu ngagokan we ka urang. Cik, Bapa minta jawaban nu yakin.
nya kumaha masa dihela teh hasil atau henteu modaran si Wardi. Ngadengi pecah bapada kitu Murkana jeung Grosada silireret. Duana ngarasa kaget ku omongan jadi bapana. Sabab manehna duaan geus hasil nyiksa anu ngaran Wardi. Ngan geus yakin yen bakal paeh. Da teu aya anu nulungan, tapi ayeuna kelaka keur ngadenge kitu ti bapana. Atuh puguh we. Ieu dua anak nyatana adilan citruas jeung teu ngarti. Pak kelana Pak. Nama kenaros kitu. Aya beja naon anu tepi ka bapa. Piok Murkana. Bapa dia gamari pasal sore. Masa mana geus indit ka lemur curung. Kadia anu datang duaan barake tarik sideung. Ku si Jamin jeung si Kodir dibabarik nepikeun ka si Lamping. Tapi teu beunang. Ngan aya katerangan yen eta dua manggeluk teh tayalian iwati si Wardi jeung Bah Dempu cenah. Wardi jeung Bah Dempu. Ngahaja rek nalungtik pudanya banyak. Bener. Wajar rek nalungtik kayan urang. Nah gitu. Murkana jeung adina pating harun. Asa teu percaya kana omongan bapana bieu. Da tetep arcik pikiranana mah nu ngaran Wardi teh geus binasa umanehna. Harapan kana hirup deui. Gagah ulang. Kumaha bangsa dina mangsa baheula. Murkana. Kuring teu ngarti Pak. Sabab nu ngaran Suwardi mah memang geus modar Pak. Sabab geus beunang ku kuring jeung ku Grosada. Digusuna ge kawahangan sarta dipikeun ge ka leuwih guha. Piraku rek hidup di onaman. Eta mah sejen deui meureun Pak. Balada Suwardi atawa kat baturna anu sejeuna Pak. Masalah kitu. Madang bapa najakeun dia yang yakin sademur. Nah saha eta nu sabenerna. Syukur-syukur elu mun heueuh masih Wardi geus modal. Tapi saha atuh duduan? Rek naon kumaha ninggalan tok ka urang. Nah hayang modal deui. Mun teu aya maksud jeung tujuan mah, da moal waniun haloho ka dieu atuh. Anu mah kieu atuh Pak. Kuring jeung Grosada rek nyobaan nalungtik dewe ka imahna Bah Dempu. Nah si Wardi teh hirup kene atawa aya deui baturna kitu maksud teh mun geus yakin. Engke bebe jadi ka bapa. Ya ganyeun na kitu mah. Memang kudu kitu cara nu hade mah. Ngarah yakin. Tapi naha maneh teu cape apan kakara datang. Ceuk Juana Pati bari jeung teu kadua anakna. Nyetenan awak anakna nu katara bangun ripuh ku cape. Soal cape mah gampang Pak. Sare 2 jam geleungit. Nu penting mah diidinan ku bapa we. Pikeun nalungtik eta mangkeluk. Sangkan tujuan bapa bisa gancang laksana. Pan hayang ada genagara di tempat telin. Cek Murkana dari pisan ngomong nate. Manehna banget satuju ku cita-cita bapana kitu. Bener. Bapa maneh dah yang jadi raja di dieu. Hayang boga nagara sorangan. Siapa ngesi ieu lemur kudu aya dina kakawasaan bapa. Ulah aya nu mumpang kawas ayeuna. Hasil tatanen ulah keluar kabeh kudu diatur urang. Bayar panjang ulah ka batur, tapi kudu ku urang. Tah kitu rencana bapa deh. Tangtu kudu laksana ieu. Kitu ceuk Juana Pati. Jika nu ngarasa yakin pisan yen tujuanana bakal tina kanan atawa laksana. Sabab geus kanyawan. Yen ka manehna teu aya nu wani ngaganggu kabeh ge sarieun.
Ieu baraya mang hoyong diuningat hoyong diterangkeun mangedi cenah naon ai pindah cai pindah tampian. Pindah cai pindah tampian telonya nyaluyukeun diri kana adat jeung kebiasaan di tempat anyar. Lajeng nadi naon camadi ai pajauh mah teh kudu layut jeung baraya jeung dulurnya bisi paremun obor engkena bakal poho kana pancakaki atawa turunan. Tah kitu nya. Kang kalau anu nginkunkeun eta SMS mah disebutkeun ku angkong ge mah disebutkeun nya. Sahar-sahana mah margi ieu keur sarea. Lajeng deui mang atuh nampi patarosan mang jadi punten cenah pangjelaskeun ai patutuh hinis teu aya kecap patutuh hinis aya ge dulur petku hinis nya. Dulur petku hinis maksudna meureun. Hartosna teh lo dulur petku hinis teh hartina dulur saindung sabapa atau pipatu turunan sirah. Tah kitu nya. Sok nuhun kitu tah. Lajengna deui mang dipunten abdi tumaros ari sakati teh ukuran naon? Sakati teh ukuran berat. Tah jadi sakati teh 617,5 gram. 617,5 gram tatelo sakatinya. Biasa mah dikati-kati gitu mah gula kabung tah cek istilah Bandung gula beureum. Sakati teh saganu. Kitu jalannya. Tah. Ajengkeun deui mangaturkeun nuhun atuh kanggo kaalo anu mangde cenah pangjelaskeun punten ari adean kuda beureum, adean ku kuda beureum naon hartosna. Kieu nya. Adean ku kuda beureum teh rajeun teh geuning ku barang menang minjem. Tah mode urang tepak mobil nya menang minjem terentang dikeun beung harikeun heuh. Teu nyok ngaya. Ieu baju berber jaket HD menang minjem. Tah teu disebut kitu nya kitu teh disebut teh adean ku kuda beureum. Jadi rajeun teh geuning ku barang menang minjem. Tah kitu nya. Cekap sakitu heula nya nu can kawaler kumang ulah kira-kira hampura bisi nyontang teh mangsa mangga urang ngajengkeun di caritana. Ngadenge kekecapan bapana kitu atuh cakaka karita Morgana alias si panengah siri merikeun kalenggakan. Bener pak, kudu kitu bukan kaya baula kagok pak. Tapi kumaha di pamadegan maneh ro? Cek Morgana nanya ka si bungsu, uti tadi ukur ngelengekeun teu bebeleur ngomong. Ngadenge pananya tilang cikitu pok urusada harita. Kumaha jadina we? Kuring mah moal luhur ting ngalamun moal lampar ting kahayang pokona rek nurut teh sakahayang bapak. Oh bener gitu. Bener. Jangan naon teu boga cita jendeng di maneh mah. Asa nurut teh ka aturan jeung bapak ya. Nya. Tangtu sarua bagjana. Cek juana pati siri menilanggakan ngerasa bunga boga anak narurut pisan. Pak kumaha tuh ini pak? Cek Morgana nanya deui bade neuteub ka bapana. Ayo kumaha? Lamun geus leureuk geradaan sing seueuh menta kelanjut bade dan geus ngejo meureun. Saterusna lamun geus ninggang kana mangsan utama geura jalankeun tugas si bapa. Talingakeun anu katelah mangkluk nu katelah Suwardi jeung si Dempluk. Sabab eta dua mangkluk teh nyieun panyakit pikeun urang. Mun si eta area kene di dunya, kumelendang kene di dunya bakal jadi panghalang cucuk rungkang kana paniatan urang. Tah, sakitu. Parentah di baba. Ngardi? Ya mangga Pak. Mangga Pak. Dan urang jalan itu. Didoakeun sing hasil ngan kade si laki haji.
saperusna murkana jeung Grosada arah sup ka imah ninggalkeun bapana anu masih kene diuk dina bangku. Ngalamuna beuki puluh, ngalamuna beuki jauh. Nyipta-nyipta kahayang manehna. Rupa-rupa dibayangkeun keukeuh hayang ngawasa eta lembur. Nincak wanci Sarya Klayun. Kaayaan lembur kalang saung asa beuki tambah nyari. Matak betah jeung pikawa asin. Lantaran naon lantaran lembur anu lempar bahe getan teh kahibaran ku sinar layung anu ngenclong kuning. Urung ngopiar lir masinangling. Ai hawa seger es kuning matak jag-jag kana awak. Dina kaayaan kitu di hiji imah nu rada mencal ti loba. Aya dua tangtungan jalma keur ngobrol di tepas. Bari jeung ditenan cahaya layung anu beuki ngempur. Anu saurang eta jalma teh ngorak kene. Dangdanan pantes kawas pantes jeung surup kana tangtungan. Ari nu saurang deui mah geus kolot. Tapi wawon jeung sasem kawas-kawas ahli main po. Oreng si manaha oreng eta teh jangwardi teh jeung baturna nu katelah Abah Demplu. Nu harita teh keur ngayakeun babadamian kelawan Daria. Lantaran keur nyang haripan pancen anu tacida pisan beratna. Tonggeret reang di sarada mapaesan kayaan alam sore harita. Selengkeun dua jalma khususna nu kolot mimiti ngomong. Sang Kek pikiran sakali deui. Nah kudu ku jalan kumaha ge ngitenan kahirupan juana pati teh duh. Sabab dipikeun kadangan ieu can kanyahoan Rusia nu sanyana. Najan heueuh ge geus aya taksiran sarta sangkaan ti jalma-jalma urang dieu. Oh da. Urang teh ulah gagabah jang. Tetep kudu yakin heula. Nah nya ke juana pati teh gore garong gerot raja bangsat. Urang kudu boga bukti ngarah aya kakuatan. Jeung na dia ulah kagok dina ngakalanana. Ceuk Bah Demplu ngomong setengah ngaharewos. Sabab sieun aya nu ngintip-ngintip cenah di luar. Baru pisan Bah. Memang kedah kitu sebros hasil mah. Tapi nu mungkin pandaluntikan abdi. Sangkaan belarea teh lebih gede bener nabatan salasna. Yakin Bah? Yakin naon? Yakin ki juana pati teh lain jalma sawajarna. Tapi kasebut jago anu purah iji kebung dina kajahatan. Ngan memang perlu bukti anu pasti supaya teu kagok dina numpesna Bah. Tapi Bah, tapi naon? Teh ceuk perasaan abdi pribadi. Jika namuan nyalahan nyak maneh pisan anu keur dibebeli ku Raden Purwa teh. Sabab ciri-cirina yakin kitu. Cara hirupna akur jeung keterangan jeung deui aya bukti anu kuat dina mangsa anakna nu dua arekna binasa ka abdi teh. Tah ieu bisa dipake bukti mah Bah. Ceuk Wardi ngomongna bari pepetah. Manehna ngarasa yakin yen kejuana pati teh memang bener jalma anu kedeteanan kudulunganana. Nu matak mehna datang kadinya teh pikeun ngayakeun pandalungtikan. Kabeneran aya Bah Demplu anu asli urang dinya. Lamun ugian geus boga kapastian kitu, arek kumaha terus tah cing Abah bejaan. Ieu Bah. Puting ke urang intip sakali deui. Lamun aya anu manggihan ayo manggihan
ka urang kapaksa urang lawan bae sarta urang tewak sekalian. Abi perlu ku keterangan ti manehna ngarahusia kiduana pati kanyahuan. Mun geus kitu abi moal asa-asa bah rek langsung mulang ka Cirebon ngadeheus ka kersana Raden Purwa. Tah kitu rencana abi teh bah. Ceuk Wardi tegas, manehna geus hayang balik ka lemburna sarta hayang geura mapageun dununganana anu geus lila ngumbara di Cirebon nyingkahan musuh. Oh, kitu terus pisan bah. Kahati atuh ku abah oge hayu atuh orang datangan sakali deui mah kunagi lah. Ngan kudu leuwih hati-hati ayeuna mah. Bisi kanyahoan ku anak buahna si Juanapati. Abah geus anya nama Majang teh geus gregeteunya ti bakal agah yang geura ngancurkeun paguron si Juana. Da cuma jadi dia oge atuh. Cuma tak mangpaat ka balarea bor-boro nengdek ngahiji Sri Bantu jeung batur. Ieu mah sakayangna teh marasek orang dia teh. Malahan makusi ngadatangan ketua kampung segala rupa. Rek ngajabal ke kawasan cenah kitu kan untung kaburu datang ujang teh. Kami kitu babat hartu pisan ku abi ge. Dan memang kitu tabiatna Jonapati mah. Salakah telenges tapi sagos lah. Nu atos-atos wae geus puguh manehna mah kitu. Ayeuna mah bah urang deui bae lah. Ke urang ini teh ka paguron si Juana. Tapi kudu rada penting mereka bahnya narah mahina geus sarare sarta anak buahna sarare di. Ya hayu kitu oge janggu. Abah mah teh oleh nurut ngabantu. Sabab aya ujang boga niat kitu teh du asa aya baladu ka cida kuat nepikeun ngajungkalkeun si Juana. Geus burik geuning ujang layung oge geus pareum. Urang salat magrib heula Ceuk Bahdeng Plu jung nangtung dituturkeun ku Jang Wardi bari ngareret ke belah kulon. Tetela layung geus pareum. Sariung banget gaang jeung jangkrik leang di saradah patembalan. Belah karer kadenge surak koreak mata keluang jeung belah kulon aya anjing anu ngagogong. Puguh we mata keueung jeung geueuman. Mata koream pikeun lumampah. Tapi Bahdeng Plu jeung Jang Wardi mah lalimpang harita teh muru katampian arek wudu. Teu kumusila geus baralik deui muru ka imah. Dina keayaan alam kitu tidu bala aya ngajurelat buah kalangkang hideung terus kukuludan kana bumi ngintip-ngintip ka Bahdeng Plu jeung Wardi. Tapi ku Bahdeng Plu teh kanyahoan da boga rasa yen dirina aman. Padahal mah balai gede geus nuturkeun sabab aya duaan anu ngawaskeun. Bahdeng Plu jeung Jang Wardi ngalakonan heula salat magrib di imah we. Tapi temata kurangan karena kahusuan jeung katekunan. Da di imah eta teh teu aya sasaha deui. Kula warga Bahdeng Plu ngahajang ngungsi ka lembur nu jauh. Sabab di dinya kasebut turi. Minang diintip ku balad Ki Juanapati. Harita ge kitu. Dina waktu Bahdeng Plu jeung Wardi keur ngalakonan salat magrib jadwal anu tingkat aya padeuketan kana bilik imah. Barang geus tepi 200 noong nogel ka jero tina sela-sela bilik carang breh nempo anu keur salat duaan. Sikeun gumadero. Ngadu ngorana teh si Wardi atuh lain. Nah manehna teh. Nah hanya maneh batirup keneh teu kaharti ayeuna. Cek murkana ngaharewos ditompokeun kana cili adina nyatana berosada. Nu diharewosan can ngajawab. Terus naong deui leuwih lila batan lancikna. Nyidik-nyidik anu keur salat leuwih tanggap bisi nyalahan cenah. Sang geus sadalila terus cengkat. Malahan
Sapan mah ngajak mundur lalaunan kumurkana dituturkeun. Sanggeus anggang ti imah bah demplu, murkana nanya ka adina, "Kumaha? Ya beula si Wadi." "Bener Kang. Si Wadi eta teh. Kuring yakin pisan ka manehna. Sabab apa? Karena udah diganjeng banget nak." Jawab Burosada tegas. "Kumaha tuh nya?" Cek murkana kerang-kerung hatena ngerasa bingung mikiran musuhna anu disirup deui kitu cek sangkaanana. Lobatin pikiran atuh Kang urang tewak deui we atawa orang bebeja ka bapa. Bener. Hah? Bener. Bu. Teu urang bebeja ulang ka bapa. Urang badami ngaratubuh lewat da. Cek murkana sahate jeung adina brin duanana lalu numpang muru ka paguron deuk nepungan bapana cenah. Lancet jeung adi ieu teu lila di jalana. Murkana jeung adina nu katelah Burosada geus tepi kanu dituju. Sarta langsung nepungan bapana anu keur ngabaheuh hajina kursi malas. Bari jeung melenyun udun. Ari hareupeunana ngabarak rupa paning kapakarang. Keur dititenan hiji-hijina bisi aya nu kurang hade. Paranti anak buahna lamun usaha. Barang jebul anak lalu dua kejuana pati tengkat pokarita. "Ya, ganjang-ganjang teuing. Kabangi si Wadi teh atawa?" "Kabangi ba." "Ha? Kabangi ba." "Yakin?" "Yakin si Wadi teh hirup kene ba." "Ya, kan itu." "Iya, kabangi di imah bah demplu. Kersing arung kade nyuman samak di kanu gelo." Tapi murkana mari jeung ge diuk. Itu deh Burosada menu diu. "Waduh, udan teu bener hirup kene. Da dikumahakeun waktu ti heula ku madeh teh. Ha? Bulaku aya modal hirup deui. Asa tengah arti teuing." "Ayo bapa harita teh disiksa heula tur gebruskeun kana leuwih, Pak. Da ceuk rasaan mah ti darat kada oge geus modar teh si mangkruke. Ya geus eueuh daya pisan atuh, kitu, Pak." "Bang, tu digebruskeun kana leuwih? Diringkus atawa?" "Itu, Pak." "Geus wae, nanaon mah kieu diringkus?" "Tah, ieu kasalahan sia duaan. Nah, atuh bet gagabah teuing. Lamun kitu carana mah bisa bae si Wadi teh kapaehan ngunggul atawa papaehan dialungkeun kalau bisa dua wae jeung diubaran. Sabab li ibarat nu kapaehan dikompres hulu. Nu akhirna eling deui sarta salamet nyawana. Tah kitu cek tangkiran bapa mah. Garti atawa henteu Burosada?" "Juga nama nya, Pak." "Ha? Juga nama nya mamurung eling di leuwih teh si Wadi teh. Terus ngojai ka sisi meureunnan sarta balik ka imahna. Aja kalau teh digorok ti corona. Nah, atuh teh ditok-tok sakalian beheungna." Bapana nyentak deh. Apa cek bapa ulah kaluar getih kumaha dah. Merata kanyahoan kumaha ai heuh. Kan bae tuh kan ayeuna kudu mikiran leuwih lantip. Nah kumaha tata jeung cara bikin modadan si Wadi. Sok walikiran sing hade. Sabab marane teh geus gede ayeuna mah. Geus waktuna ngabelaan kolot. Murkana jeung adina nu katelah Burosada silireret. Duanana ngerasa kagok arek ngomong teh. Ari sabab ku bapana dipasrahan tugas pikeun newak di Wardi. Sadaya
dengkeun atuh tadi nama harek minta tulung ka bapana pikeun mikiranana tungtung nama murkana jeung adina puk-pok ngomong ka bapana keun Pak urang cangkalak dewe ku kuring lah semua burung hasil ayeuna mah sebab geus puguh dumbukna sarta kanyahoan kelemahanana permios Pak eda pisan sejamyang kituna teh murgana balik terus nangtung hayang buru-buru indit pikeun awak musuhna ari Wirosada ngahuleng can pati ngarti. Oh bener dong geura indit bisi peuting manten bari jeung asa-asa ge Wirosada kapaksa nuturkeun ka lancik na nu geus indit tinggalkeun bapana rek dewak wardi teh cenah tekung silila oge atuh duana geus aya di luareun pakarangan reg atuh Mang Dedi harita ngarandeg waktu cukup mangsanya kapan cag ieu carita urang tunda heula pikeun guareun enjing satuluyna dina bagian anu kaduana. Hatur nuhun kumaha perhatosanana ujung kantun kasareana. Wassalamualaikum warahmatullahi